Ampun aing ayeuna angkal jambu terus paru-paru ae di hanan ah. Duh, jembangna ieu nya. Lapar lah. Da harga mana naon. Itu karolot. Dia jantung kau kamari. Ya, di oseng. Naon teuing haji kemana sih rek? Mere duit. Jeung lain ke ka dieu. Naon, Cok? Guru tuh wae. Pak Haji, Pak Rete. Aduh, salah wae. Ini nungguan Pak Haji, Pak Rete. Nahan jeung Pak Haji. Kamari teh bahan anu minta duit teh cuma duit ge isukan weh cenah. Anu ka dieu teu bawa duit pisan. Cok. Hah? Sangu we, Cok. Beuteuh can nyangu eueuh beasna, Cok. Di imah ge eueuh beas, Pak Rete itu keur nungguan Pak Haji. Amun aya Pak Haji mah ribasena meuli 2 liter meureunhan. Sugana kerak-kerakna cenah. Eueuh. Astagfirullah. Nah, kamari ge jantung tahu. Mandi di oseng da eueuh dengan saya. Aku di air mah cai-cai mah aja lah. Ayo kopi mah. Aya meureun, Cok, sacentong-centong teh lu. Ribeuteung banget. Ye, Pak RT mah teu percaya. Eueuh pisan Pak RT amun aya mah diperekeun. Tadi kayak meuli oge puguh, Cok. Puguh teu gablek duit lah tadi minta ka Pak Haji tampringaneun poho. Dicobanya tingalikeun ya. Oh, sok lah. Pak RT. Aing mah. Lapar aing lah. Lapar aing. Nah, kan buah jembak ya. Bodo amat ah. Yang berbutung ah. Buset ya ke dapur dia tuh, gua numpak kereta ngomong. Yo, buset. Yo. Aduh, mbak. Apa jauh ke luar dapur nak? Ayo. Wah, sana orang pingsan mantan dia. Yo, aduh. Iya, atau yang ada dapur teh. Tuh, Pak RT, saya mah tuhan, tuh. Waduh, tuh boga ya acan. Aing mah. Mana tuh? Mantaknya nungguan Pak Haji, hadiah dia. Aing mah. Ngapa tuh lah? Kecil, Pak RT. Matanya aja mau dibeak batur. Yang dengan sangu mau nanaon. Aing betul-betul Cok lah. Iya. Pak RT. Kok harus nagodok tahu atah mah cobek. Aing mah belangsak tuh ampun ya. Ada Cok, akhirnya Cok. Oh, wes sakieu-kieu nah Pak RT, muni beak Pak RT. Ya kopinya kopi teh tuh. Aya teh mah. Aing mah. Kumaha mong baju nu ka dieu nya. Tadi pulang poho. Ayo teh rek, perlu heula bising ka imana bising eueuh deh. Jadi tadi bang bawa di 5.000 perak. Nah di penta, ya endang aja jajan. Teperak-perak aja lah imam mah. Nanti tiap buka duit pisan Cok lo aing mah. Ayo teh. Amplop mau jadi haji. Di mana? Jadi itu di imah. Ini tah meureunnan ka Pak RT. Ini tanam peringan. Minta tanam peringan teh. Urang poho. Teu minta duit heula. Alah ngajakan empok imah weh. Iya non pada ngontrak di imah mana anyar, belian anyar. Anu mana? Begitu. Belian di orang Bandung cenah. Orang Bandung anyar.
Duh, aing peribeuteung aing mah. Mah Cok. Pisan ye Pak RT mun aya mah abdi di ieu ke oge. Atuh keur itu lah ngeureuyeuh lah itulah. Heeh. Heeh. Oke lah ngopina lah. Ya, terus ya, Cak. Oh, ngeureuyeuh Pak RT. Oh, lapar-lapar ke mana? Pake salat teh mana? Kayak amun aya Abah Haji nya. Pangarahkeun ditanyakeun ke Mbah gitu. Kagak ngartieun da meureunnan. Oh gitu. Heeh. Oh gede. Bijangan menamprok ah. Nya Pak RT nya. Ya. Kamu tuh boga duit saperak-perak aja. Aduh, aing saru wae. Kan Pak RT boga. Ya. Iya, Cak. Ayo. Pak Haji teh ka mana nya? Nah itu boga beas. Ngomong nama arek ka dieu. Wae. Mana hujan. Pak RT teh ka ditu henteu nya ka imah Pak Haji. Disampeurkeun ah. Ka imah Pak RT. Duh, aing mending hujanan arek ka imah Pak RT. Pak Haji mending ka dieu. Ingatlah hujan kayak Mah Haji teh. Kayak beli beas ya nama. Nyangu tuh bapak bias-bias acan. Oh kata. Kembang. Nah hujan-hujan kepayungan. Ayah nanya kan ya. Aduh hujan. Assalamualaikum Pak RT. Ayah nanya. Duh ya Pak RT aya perlu. Diuk. Ayah naon Cek sebenarnya hujan-hujan ini pakai payung Cek. Iya Pak RT. Abis teh arek ka Pak Haji. Pak Haji teh kamari ngajanjian. Abis teh arek kasieun deui. Heeh cenah. Ka imah. Ayo ka imah. Oh bol-bol ka imah. Da tadi ke sebenarnya lamun teu hujan kieu mah abdi ge rek ka Bah Haji. Minta duit ampringan teh ya. Oh, jebal. Itu buka beas rek nyangu oge. Sarua. Tuh. Ya paling oge ke nya kapaksa ai teu ka dieu parebacana nitip omongan mah ke ku abdi hujan-hujannya kan itulah ka Imah Bah Haji. Itu lamun eta mah nya we heulang ke lamun meunang artos mah wabdi di langsung kali itu pernah ka itu tuh ka rumah Pak RT acan pindah. acan teu nya paling udah da kunci lagi di Bah Haji nya paling ya ka Bah Haji heula samarian ayeuna ya. Heeh. Hampura Pak RT jadi Yos lah cek lah. Yos. Ada nggak langsung pulang aku masuk? Pulang. Iya mah langsung ke Imah Bah Haji. Ya. Dasar wae cek rek nyangu kayak udah hujan-hujan nggak paksa we mangkat. Hampura nya Pak Haji. Ya. Pak RT. Aduh Bah Haji wae. Udah. Luar tinggal perluan ya cek. Sarwa wae cek lah ampun lah. Itu tanya cek. RT. Abdi pada ngeureuyeuh nya. Cek. Oke, mun
abdi tas di ditu menang artis langsung pasti ke rumah. Heeh. Ampura ya. Ye, terjadi masalah cek. Ada cek, lalesan cek. Heeh. Tembak patuhujanan. Sarunya gitu nama. Sarua pengebutuhna. Di bawah jalan kene. Nah, iya mah. Suka paksa ya. Belum angkat ke Abah Haji. Cek sarua pengebutuhna lah. Ayo rumah mayan nampingan can dibayar kasih RT kasih embak eta ajakan manuk berenanya dibayar ngarep berenan orang teh kiki ka dieu meun dari ieu nih aja kopi heula lah. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Duh. Kebenaran teh. Ngomongkan ke cikene. Heeh. Itu cari. Oh iya siap. Hujan-hujan aja dia rek mau teh. Aya perlu Pak Haji. Tadi teh jembak teh ka imah. Terus Lumayan teh bukan beas. Astagfirullahaladzim eta embak. Arek meuli teu boga duit. Sarua jeung RT oge ya. Nya intina mah nya minta duit we Pak Haji. Jembak tina put naon kuli ngebahan manuk meureun RT meureun nampringan teh Pak Haji. Eta lagi ngarep-ngarep Pak. Kemarin teh oge nyublot kendaraan kan kalian di ka Haji minta duit. Nampingan ujung jaga manuk lagi. Tata nembakna ka mana ieu na? Jadi bayar engke kumaha ieu. Ya ayeuna mah kieu tadi teh ngomongna kieu. Ditkeun we cenah kabeh. Kabeh ka imah jembak gitu. Ini ribut-ribut itu teh atuh gaji mun gede mun teh. Yah. Haji. Kumaha kopi nah, kopi. Enggak kopi nang mah kopi nang can nyok, can wali. Iya atuh. Yang kieu tuh kedeng tuh. Ya tuh anu teh lagi kopi heula teh. Budak kamarana gitu Pak Haji. Budak taruh. Kamarana beunang nu beres dia teh kan budak mah. Tuh Pak Haji. Iya. Iya. Tuan ya. Nya Pak Haji mah. Halus euy. Jokna ge anggelan kieu ya. Cek ngeunahnya. Tah ieu mah jadi bilang seperti sare dia ya. Beda sana-sarena mukat tuas pasuruh ge. Ngeunah Pak Haji mah. Ya teh ini anu mah ngopi heula teh. Tah. Nuhun Pak Haji. Ya, ngopi heula lah. Anu mah heula. Ditampi ya Pak Haji, kopi na Pak Haji. Ayo sok ayo. Aduh anjing. Ngomong gitu. Aji rek mayar eta we lah pingpo deui ya. Besing. Besing nungguan. Sana jembak karunya. Berapa apa lampingan teh? Meunang 4 poe. 4 poe. Sabaraha heula we hayeuna mah ayeuna Pak Haji, jembak oge butuh nya seru wae. Nah. Oh iya jeung PRT ya. PRT. Jadi ngomongna tadi ke PRT, apa juga PRT? Iya tah, jembaknya. Siap. Iya. Jembak. Kayak mun eta kabutuhnya ka haji we deui lah. Jembak 200 ya. Oh ieu teh langsung dianturkeun di teh Pak Haji. Da tadi teh jembak teh ka imah. Juga beli beas, butuh pisan gitu. Kan kamar-kamari teh ngomongna. Ya, apanan karek amprok ya ayeuna Pak Haji. Iya karena kita langsung ya Pak Haji. Langsung ke Cembageun. Ya, ieu sok teh karunya Cembageun. Nuhun ya Pak Haji nya. Iya Pak Haji nya. Poho Pak Haji. Naon deui?
kunci teh imah mau di isianku di dia teh. Nyap ji oge Oh. kai kak di gue diingetan. Ya pacina yo tadi di berekeun dah, tak pacina dah. Tapi da ulah jorok-jorok teh nya aing da. Wah, Pak Haji. Lima teh kata tah kalau nu jadi mah da nu mah urang dikeluarkeun ning Gus. Jajar rorok ngikut ka RT mah moal meureun. Iya, nuhun Pak Hajinya. Eh, Pak Haji. mangga.